Nyieunkeun kopi salaki sebelum berangkat ngider, lanjut yang belanja nu katinggalan. Nah, jadi carita nya barudak ieu salaki dak atuh ai isuk-isuk pan kudu ngopi heula. Aya komo ieu kuari mah cuacana dak keur hujan, ngecrek bae kieu laju mah pan kudu ngahaneutan beuteung. Tah kadeuleun nya dak salaki aing atuh pikarunyaeun bae kapan dak atuh kumaha nya jaih henteu kieu mah dak bisi teu jajan naon pan anak pamajikan teh atuh dak ieu pengorbanan salaki pan kusok alhamdulillah banyak bertanggung jawab atas rumah tangga. Laju caritana ieu titah neang balanjaan cenah ge da ka kampung sebelah atau aja katinggalin ieu balanjaana. Laju ieu aing tidak berlama-lama langsung OTW make payung dak atau aja keur hujan ieu kadeuletunya dak dangdaunan ge menikeun beuh ieu ngerecek ieu hujan tah ieu budaknya perbatasan lembur sinar kajong jeung lembur pajagan tah ieu aing geus di jalan tuh dak geus culak cileuk bae batur mararehe atuh dak ngerem bae batur maja usim hujan ieu atuh ngeunta bae ieu nya dak salaki kagok balanja jah henteu nyaho lamun endek hujan isuk-isuk jah kadang ti peuting mah teu hujan. Tah jadi caritana ya aing geus datang nya barudak ieu ka tempat anu balanjaan salaki aing teh katinggalin di dieu ieu ge lain batur ja adi salaki keneh dak nyangeun beda lembur sok ngiderna pangiderana. Atuh jadi dia ge pan ngayuk-yuk keneh can wayah ngider dak ja nungguan raat heula ieu ngiderna kabehan ge tah ieu balanjaan anu katinggalin ieu aing OTW balik deui.